Kiwari urang lajengkeun carios pedang wasiat atana pisi kancil ti Pakidulan, wilujeng ngabandungan dugikeun ka Rengsena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampura sunun warigi-warigi Mang Dedi beraya-beraya ke Sunda di mana be ayana. Alhamdulillah kiwari Mang Dedi baris teruskeun ieu carita si kancil ti Pakidulan bagian anu ka-48. Sakumaha nu kantos dipaluruh dina bagian anu ka-47. Pedaran Mang Dedi kebegat wanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam tibeurang di lembur Cedadap, khusus nama di sisi wahangan Cimandiri atanapi Cimandiri Pelabuhan Ratu, khususna atuh ka Nyimayang Simayang Setra harita nuju pada ngalajuanan ku sebagian kadang warga masyarakat satempat, malah kehadiran oge atuh ku si Abah Penek jeung Abah Jangkung nya kitu deui atuh ku hiji tangtungan jajaka nu ketelah kiwisesa nya harita teh keur ngobrol keur ngomong kiwisesa jeung eta awewe nu ketelah Mayang Setra teh. Kumaha tu para kaum dangu lajengan nari carita langkung paos nama mangga kurang sami-sami Bandung kusadayana. Wahangan Cimaneri caina umpal-umpalan ngaguh mata kelar jeung mata kuaras. Manuk recep di sarada mapaisan kaayaan alam harita. Ana breh teh di hiji lengkob harita teh loba jalma meuni ngariung. Si Abah Jangkung jeung si Abah Penek harita meuni paciweur. Sileuneuk atuh harita kiwesesa anu harita nutup ka eta awewe. Tangtungan mah alus beri sampulur matak pikar sepeun dan hanya ka omongan anak meni matak dari hal matak mau ringkak bulu punlu eueuh tata krama kasopanan tan jadi kolot estuning mawa karep sorangan malah keur kitu oge kiwisesa harita ngomong bari jeung nutup ka eta awewe nu katelah Mayang Setra. Ken kukuring arek di deketan. Cek kiwisesa terus atuh narengkahkeun suku maju. Bari jeung mapatkeun jampe ajianana, mapatkeun rupa-rupa ninjang jaukan, pikeun pangjaga diri, pamepes amarah musuh, metakeun pangabaran, malar lawan jadi sawan. Rek naon sia kumaha wani ngadeukeutan ka aing? Wes bosan hirup, hang saku aing dijajabkeun ka neraka ku aing. Masya Allah. Nah, aya bibir ku lancang-lancang teuing. Teu pantes ucapan sarupa kitu hiji bijil ti bibir anu ipis pikalucueun, ambucuy pikabitaeun, pantasna teh amis nandingan madu. Kareueut tanding peueut tapi naha atuh kekacapan gari hal kitu jeung sugah pika keungan. Cek kiwisesa harita ngomong kituna teh bari jeung leuteut. Ngomong naon sia? Kakara ayeuna aing kumaha wani nembal kana omongan aing. Saha ngaran sia? Rek naon ngolos ka dieu? Hah? Hayang kojor? Cek Mayang Setra nyaan ambokna teh. Nafsu ngagedur amarah ti kawadahan. Lantaran asa diunghak, asa dihina cenah. Da asana mah atuh tara aya anu kumawani.
Nyata beki galak we. Hei Bikang ieu heug ari Andika tu hayang nyaho ka kula. Kukula arek dibejakeun tapi ulah wakang ngalajur ting nafsu ngumar amarah atuh. Bisi kaduhung jagana. Sabab cek omongan kolot oge nafsu dumata kaduhung badan anu katempuhan. Numatag sing apik ngomong teh. Ulah janji heai padu janji pok. Tur tak matak pika nyerieun hate batur. Magas. Cek kuduhut baharepan aing. Moal aya gunana sok ngomong sing bener, sing bentet. Ku aing rek didengekeun heula. Tapi engke ulah majar kumaha lamun beheum siap paragat. Aduh. Nuhun. Kieu geura Nyai geulis. Kula teh ngahaja. Diala dititah ku si Abah anu rada penek. Dibawa ka dieu dideukeutkeun sareng jeung hidup. Anu maksudna taya lian. Rek mang nepikeun kahayang balarea. Kadang warga urang lembur ieu cenah mah cidadap. Nu teu waradieun ngomong. Teu warat pikeun nyarita. Sabab lamun adu hareupan jeung hidup teh sok sawan cenah. Cek Dewi Sesa harita ngomongna bari papata. Nya sawan. Nya borangan di ongkoh. Tembah Nyimayang Setra. Tah kulantaran kitu nya kula teh diutus jadi duta, jadi caraka, jadi wawakil ti maranehna rek nepikeun pamaksudanana. Gerapok. Hese teuing. Bisi kajor manten sia. Dasnya aya kusugal eta cariosan teh Nyai. Tapi teu naon lah, mata kitu ge da geus kitu kahayang Nyai meureunnan. Yeuh biradengekeun. Urang dieu teh geus teu hayang nenjo beungeut hidup. Geus hayang tiis ceuli herang mata. Hayang merdika, hayang bebas jeung ngaluasa. Ulah dikungkung ku kabingung, ulah diudag-udag ku kasusah, ulah dikukuntit ku kasedih. Nya putusanna teh menta ka hidup. Supaya buru-buru indit ninggalkeun ieu tempat sarta ulah kumawani datang deui ka dieu jig lumaku sing jauh di ieu lemur. Tanah lega keneh, jagat kosong keneh, arek dicai, arek di darat, rek di mamana oge bebas. Asal ulah di lemur ieu. Tah kitu kahayang jeung pamenta urang lemur teh, Pamat. Ulah teu dicumponan, pikeun naon pikeun kasalamatan sararea. Sabab urang lembur teh ngarasa tetangtrem hatena ku ayana hidup cicing di dieu. Cek Kieu Sesa ngomong teh daria pisan meuni panjang lebar bari jeung tetep aya dina kawaspadaan. Atuh puguh meuni ngagidir nafsu Nyimayang Setra harita. Keur mah geus ambek di tadina keneh katurug-turug ngedenge kekecapan kitu. Muni geuneuh beungeut ge dir beusi atah beuleum untuk kakerot ngancing panon molotot anu tadina geuris jeung manis teh bregwe jiga arahwana murka. Kurang ajar sia. Saha nu wadi ngusir ka aing? Naon sababna sia tangna aing teh menang cicing di dieu? Apan aing ge urang dieu? Setan sia. Ngahina ari kitu mah. Tut tungtung nama tuluy ngagilirkeun iteukna. Siaga jiga nate. Ngadadak aya angin puyuh harita oge angin puyuh lulimbungan ngahiuk seal dir hujan silantang. Orang si mana horeng duana geus ngaluarkeun pangawasa sewang-sewangan. Pada atuh hayang ngarubuhkeun musuh. Keleuweuh atuh Nyimayang Setra ngakurowo. Haksung atuh dibarengan ku awakna anu ngalayan ka jumantara bangun hampang. Sukuna geus lempeng arek ngajejek kana carehamna Kieu Sesa. Tapi edas Kieu Sesa teu galidir sow pasang kuda-kuda pancen. Musuh datang di tanah ku leungeun anu katuhu. Yau kalayang, kerut curalit bruk. Awak Nyimayang Setra ni kibebeut. Sabab kapantakeun ku gerakan Kieu Sesa anu ngandung tanaga anu rohaka.
So, kudang deui sia. Cek Wisesa hari tengah hehe atuh barijeng panon melong ka Mayang Setra. Nu ngahegak napasna barijeng nangtung lalaunan. Panon JR beureum untuk kekerot kancing estuning pikasieun. Aing mah mundur sia mun can jadi labu moal nyerah sah. Lamun can bejadah sirah. Hayo, maju deui sia Wisesa. Pokna sombong jeung takabur. Masa Allahnya andes leungit ka manusaana hayo sia. Maju deui sia, mau burung ditadah ku aing ge. Nya Mayang Setra metakeun jurus aneh. Dua leungeunna atuh paku pisah ditatem panon molotot. Kuda-kuda mahiwal beda jeung batur ngajegang kagigir, tapi katara atuh wadah lain bantrak-bantrakeun. Sanggeus kitu kuda-kuda meyekeh ka handap. Teu beda we kawas ngawahan arek luncat. Ari peteknya we awakna ngalayang atuh kawas kalong. Leungeunna japlang, ramona ramakah panon molotot estuning pikasieun. Kawas anu kasurupan we gurowok ngagurowok tarik pisan ngaruntageun hate musuh. Hiat! Modar sia Wisesa. Gerung atuh dijejapkeun ku sora angin mata ketir jeung mata geung deui kawas aya nu nyandingan. Wisesa waspada tur iatna eueuh di jalanna iwal ti kudu dilawan ku elmu anu leuwih luhur. Ki Wisesa hateng ngawatak ajianana, aji walan geni pikeun ngalumpuhkeun bangsa siluman selemin anu marakayangan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus atuh ngayunkeun dua leungeunna ditujukeun kana awaknya Mayang Setra anu harita keur ngalayang di Jumantara. Jleur atuh harita. Jelur aya sora nu ngageleger. Purinyai cahaya ngaburisat koceak Mayang Setra harita ngajerit. Gemut atuh ragrag kana taneuh. Gudubung abrug-abrugan bari jeung kokoceakan. Awak panas lir di duru. Ki Wisesa narik napas jero panon malong ka Mayang Setra anu harita keur adu songko nahan kanyeri. Nu lalajo kabeh caroho anu nyaksian pada bengong. Tapi aneh, keur kitu teh gurilap. Aya cahaya lir kilat. Jilog atuh aya awewe make jubah bodas. Datang-datang ceh kecerot ngiduhan kana beungeut ni Mayang Setra. Dadak sakala cager sabihara-bihari. Koreat ni Mayang Setra hudrang celegedeg atuh nulak cangkeng pok ngomong beuki sugal. Kurang ajar sia Wisesa. Aing muji kana kakuatan, tapi aing sia teu sudi najis lamun kudu sareng bongkokan ka sia. Sok geura mata deui. Astagfirullahaladzim. Duh nyaan edan ieu budak teh ieu. Mun teu aya euih-euihna teu beunang disabaran da aing teh atuh. Lamun seug niat tangga binasa mah tadi oge bisa. Na kudu kumaha atuh pikiranana ieu jelema. Cek Wisesa dina hatena bari gogodeg. Teu malire kana panangtang Mayang Setra mah. He Wisesa, lamun sia geus teu wani mantog sia maju deui sia. Sok bari geura nyingkah sia halik. Ulah ngadeukeut-deukeut ka dieu sia ka aing. Cek Mayang Setra harita bari jeung tutunjuk musir-musir ka Wisesa. Atuh ke Wisesa rada kasigeung oge hatena. Ari kitu-kitu teuing mah asa kabina-bina teuing. Mani teh aya pisan robahna. Budak nurus tunjung. Lamun aing boga tekad goreng niat binasa ka sia. Tadi geus sia teh ieu geus kudu ngababatang jadi banusan. Tapi tujuan aing lain kitu. Kahayang teh geura eling, geura sadar, ulah ngalajur nafsu ngumbar amarah. Megeus tinggalkeun kalakuan-kalakuan pangajak setan teh. Anggun mah geura bener, geura bager. Sing nyaah katangtungan, sing asih kana diri, saha deui anu rek mika nyaah kana diri. Iwal ti anjeun sorangan. Kalah mamatahan ka aing sia. Teu sudu najis abrig-abrigan aing mah. Moal aing mah kana papatah anu kitu patut. Halik nyingkah sia Wisesa atawa hayang dikieu ku aing. Ya! Jilung teh Mayang Setra harita nerajang luncat luhur pisan. Dengan nak nebikeun ka ngahiung bangbaraan. Rek nyekek buhurna Ki Wisesa. Ki Wisesa teu ngomong deui atuh harita mundur bari jeung nepak panarajang musuh. Hiu
Jebet galeong. Ah! Bro, Mayang Setra rubuh deui bae. Tapi kurejat atuh hudang deui bari pokan teh nyarekan. Kurang ajar sia. Kurang ajar sia. Somong sia. Aya kabecus teh kain teh sia. Ngahuraikeun sia. Rasakeun sia ogelas ti aing. Sebrut deui atuh narajang leuwih cepet batan tadi. Tanaga saya aya dikerahkeun hayang ngabinasa ka Wisesa. Atuh ki Wisesa oge geus teu asa-asa deui ayeuna mah. Dua leungeunna digunakeun di asupan tanaga batin anu rohaka. Jeung jrur atuh harita lengap bular. Nangkarak awaknya Mayang Setra tutung lir kaduru. Gereleng ka kenca, gereleng ka katuhu jejerita nahan ka nyeri anu pohara. Memang kuat deui, da lamun lain Nyi Mayang Setra mah katibanan ilmu ti Ki Wisesa teh. Moal menyat deui pasti binasa sapada harita. Tapi edas, Nyi Mayang Setra mah atuh kuat keneh jejeritan bari jeun gegerelengan. Sabot kitu bunyoy atuh aya deui cahaya kilat. Jeleg jangelek hiji awewe anu make jubah bodas. Ngawurkeun kembang kana awak kena Nyi Mayang Setra. Koreat, Nyi Mayang Setra hudang deui cekikik seuri. Soranang nirung atuh mata kukurayeun. Anu ngadengep ting rarenjang geluas bulu punduk ting puriding. Cacakan ti beurang tete komo peuting. Duh, ya Allah ya Rabbina, saha anu nulungan ka? Eta awewe Ki Wisesa ge colohok kaget. Nenjo kenyataan kitu teh untung we ilmuna geus cukup. Ras inget kana papatah guruna, yen makhluk teh lain dengan manusia wungkul, tapi aya deui anu sejenna. Jin, malaikat, jeung iblis katut setan-setan anu malakayangan. Ki Wisesa harita lila mikir, lila kulila breh ka sawang. Pasti aya makhluk demit anu sumurup sumanding kana raga badakna Nyi Mayang Setra. Sakurang-kurangna mah Nyi Mayang Setra teh mibanda ilmu. Ki Wisesa unggut-unggutan pok ngomong. Kaharti ayeuna mah ieu kaharti. Naon sia? Make jebut kaharti. Sok, geus hayang modar sia sok. Rasakeun sia dicabut nyawana sia ku aing. Ceuk Nyi Mayang Setra harita ngahehe anger we sombong adigung gede hulu asa aing luhur ilmu. Kaharti, horeng kitu kayaan anjeun teh. Geus atuh. Geura geus eunkeun, geura eureunnan pikeun eta ilmu kotor teh. Geura babalik pikir, geura balik deui ka asal anu wajar. Anu parog jeung batur, nu sarua jeung balarea. Kulanya ho ilmu naon anu diagem ku anjeun. Mantong mamatahan sia. Aing mah geus teu butuh ku papatah. Geura papat genjam koyor. Ayeuna mah sia anu baris ngagubrag sarta moal menyat deui sia. Aing manusa. Aing anu leuwih unggul. Sia mah kelong newo-newo. Memang atuh moal butuh ku papatah nu matak salamet. Nyingka sia kelong newo goblok. Nyingka. Ki Wisesa bisti bisa ngabendung rarasaanana. Hape ngagolak dina dadana, kasurungkeun ku nafsu, ngabudakeun ku amarah. Kedalisan satengah supata anu ditibankeun ka Nyi Mayang Setra. Ki Wisesa harita teu kasebut ngorah keneh, tapi atuh pangaruh ilmu ucapanana mati. Saciduk metu sausap nyata. Utamana pisan mah lamun geus karung, kasurung ku perasaan anu geus teu bisa dikadalikeun deui, nyata-nyata sapada harita. Nyi Mayang Setra oge atuh kakeunaan ku supata jileug jangelek salin jinis minda rupa. Langit wujudna anu asli, jangelek atuh jadi kelong anu bodas estu diimplikasieun. Susu rayud awak bayuh yuh lintu, mata bolotot sihung ranggeteng. Sarta kukuna muni sararekeun. Goyobo atuh. Hiuk hibur atuh berijeng jejeritan. Kocak dengek di awang-awang bakat kuneri meureunnan. Keuna ku supatana Wisesa. Gerung sada angin anu ngaguru handaruan.
ngajajabkeun Nyimayang Setra anu geus robah wujud jadi kelong bodas. Ningali kitu mah harita Ki Sesa narik napas jero. Panggah bari jeung neuteuk ka kelong bodas anu mumbul ka Jomantara. Beuki lila beuki leutik si Abah Penek jeung si Abah Jangkung katut kanca-kancana nepikeun kacolhok bengong. Kaget nenjo eta kajadian. Asa teu percaya kana naon rupa panon sorangan sabab asa dina alam panimpian. Atuh sajongjongan mah teu aya anu ngaromong. Ngahararenen we bari jeung tanggah ka langit nuturkeun anu hiber lapat-lapat di Jomantara. Malah dina sela-sela ngaguru angin teh kadenge keneh anu jejeritan di awang-awang. Kawas anu sedih kabina-bina. Nyimayang Setra sasambat ka indung jeung bapa, manehna sadar dirina geus robah wujud disupata ku Wisesa. Lantaran nya dina dirina teh geus ngancik elmuning setan, ajian si kelong putih anu ngancik di Gunung Jayanti. Ayeuna Nyimayang Setra katitisan kelong putih, jabakeuna atuh kusupatana Ki Wisesa. Nya akhirna ganti wujud jadi kelong bodas. Jurat jadi ti Jomantara atuh Nyimayang Setra. Lila kuliah mah leste kadenge di jurat jeritna. Bareng jeung jempena sora angin anu ngaguruh atuh ngagiringkeun kelong bodas. Renghap Ki Wisesa pok harita. Teu nyana orang bakal kitu jadina. Anu kitu mah atuh eta budak teh ngagem ajian anu salah kabina-bina. Kasasar lampah, kasarung laku, makedar ngagem ajian siluman. Kitu pokna Ki Wisesa. Terus malih ka si Abah Jangkung harita teh. Si Abah Jangkung harita teh sakedapan mah cicing we. Aya udan eta teh manusia. Sanes juri ginu nyeliwuri kitu. Da panyangka Abah mah kasep eta teh juri ginu malih wargi jadi jalmi. Setan anu mindah rupa jadi mayusa. Cek si Abah Jangkung anu sejen bacolohok ngarasa heran. Sanes-sanes juring sanes setan Abah. Tapi manusia biasa ngan manehna teh ngagem ajian. Ajian teh ajian siluman jiga nama da kabuktosanana geuning kitu. Kukuring sabaraha kali katenyo mun manehna rubuh teh sok datang hiji tangtungan awewe make jubah bodas nulungan ka manehna. Sarta cager deui sapada harita. Alah, saha eta awewe teh nya? Ya, udang. Wallahu alam mimorodi. Abah, teu wawuh ngan anu jelas mah lain manusia, pasti siluman kelong putih Abah. Cek Ki Wisesa beri jeung neuteut ka si Abah anu Penek. Gebeg sadere pati ngarenjang. Paingan atuh paingan dan demen ku hasengkeun oge jadi kelong. Da meureun muridna. Ari di antara anu hadir teh atuh aya bapana Nyimayang Setra. Panasaran ngadenge keterangan kitu teh sok maju atuh ka hareupeuk ngomong ka Ki Wisesa. Punten kesila kasep. Sim kuring teh sun bade tumaros. Nah laras anu tadi teh manusia biasa. Pokna bari jemlong ka Ki Wisesa. Aduh, yakin Bapak? Eta teh manusia ngan ngagem ilmu siluman. Boa-boa. Cek si bapana Nyimayang Setra alias Mang Soma beri ngeluh tumungkul. Hatena ngerasa sedih kadukung segede gunung hanjakal segede kenang. Ngagenuh dina hulu angin perbawana liur kana sirah. Tetenjoan asa poek. Hari kitu kumaha Bapak? Cek Ki Wisesa ngerasa heran. Alah, digana eta teh pun anak. Cek Bapak Soma terang-terangan. Aduh,
Kiwesesa nebikeun ka ngajenghok. Kaget ngadenge pangakuan eta Pak Soma. Nu ngakukeun Nyimaya Setra teh anakna. Anu sejen ge pating haruleng. Si Abah atuh calangap. Duanana oge kakara sadar yen Nyimayang Setra teh memang kungsi leungit. Itu mah wani ngomong gitu. Apan anjeun keneh anu ngomong yen Mayang Setra teh leungit gara-gara tapa di sisi laut pan kitu baheula. Cek si Abah Jangkung bari jeung neuteub ka Bapak Soma. Alah muhun Abah. Kawitna mah sun tapa ti basisir laut kidu nanging teu aya mulih-mulih dugikeun ka Mulan Malen. Nya dina hiji mangsa mah aya nu datang karorompok teh. Hiji makhluk pikasieun buktosna si dedemit guha sengket anu awakna rudin keneh. Ungah karorompok ngaku-ngaku yen eta teh pun anak wangsul tapa omongna teh. Kukuring teh henteu ditampa. Sabab sieun bisi jurig nyeliwuri bisi setan mindah rupa. Bisi ririwana pun anak malahan mah atuh diusir ku sim kuring teh. Nya manehna ini malah salilana manehna aya di lemur urang. Ka imah kuring mah teu daekeun ungah Abah, teu daekeun ngaganggu, teu kungsi karugian kuring mah kawas anu karunyaeun. Ceuk Mang Soma harita bari jeung neuteub ka si Abah. Ngadenge kitu pok si Abah harita teh. Aya geuningan nepikeun ka lebah kitu nah. Hampura adukeun ya. Alah, aya wae. Eta teh Nyimayang Setra dasar oge pada geus sapanon. Geus pada nyaho pada apa kana beungeutna Nyimayang Setra mah. Bu etas atuna atuh jadi kieu cek kumaha atuh yo. Si Abah milu bingung. Si Abah Jangkung milu bingung anu peneknya kitu keneh milu kaduhung lantaran anu balik tapabet pada ngusir disangka nu lain-lain ayeuna mah kaharti paingan atuh paingan Nyimayang Setra teh ngagalaksak kawas anu meupeus geuyan ngabudalkeun ka keheul hatena ucara ngajalankeun laku lampah anu nirsa. Bapana Nyimayang Setra alias Pak Soma teu wanieun ngomong deui. Awakna kelakah beuki leuleus tetenjohan atuh beuki ranyai kararoneng rupa-rupaning perasaan ngagulung dina hatena. Tungtungna mah rakata kreup tetenjohanna asa poek cilik asa katorekan teu inget di bumi alam. Koleang awakna Mang Soma harita jiga katebak angin. Gebruk ayah eta kunaon euy. Si Abah ribut anu sejen jeleng-jeleng atuh muru ka bapana Nyimayang Setra pada mayang atuh untung kaburu teu kungsi ti bebeut kana lemah terus pada mayang dibawa atuh ka imahna. Ti wisesa ge atuh harita nuturkeun malahan mah sarerea baralik ka lemur. Lantaran si dedemit guha sengket bada geus puguh kabur geus salin jinis jadi kelong bodas. Satuluyna ki wisesa atuh pada ngaku pada nanggap lalakona loba anu waleh terus terang yen hayang guguluh cenah kakis wisesa nya akhirna mah atuh si Abah Jangkung jeung si Abah Penek ku si Abah ditahan supaya mere heula piwejang ka urang dinya supaya nurunkeun elmuna pikeun pibekeleun balarea malar mangpaatna kasarerea. Ki wisesa atuh teu bisa nolak dan memangna niatna oge atuh arek ngamalkeun ilmu pangaweruh pangabisa arek disebakeun atuh anu dipentak itu teh hese nya saterusna mah atuh matuh we ki wisesa teh dicidadap beurang peuting toleh diriung-riung ku urang lemur
pada menta luang jeung pengalaman, pada meuli pangartina, pada muru mulungan elmuna. Kieu sesa bungaheun pisan lantaran urang Cidadap nya-nya dina diajarna barutuh ku elmu harayang ku pangabisa. Hiji ciri yen warga masyarakat teh geus nyaho kana kawajiban. Sabab nguling ilmu pangawaruh teh kewajiban manusia. Diwajibkeun ku Allah kalayan watasna teh nepikeun kapuput umur tila dunya kasebutna. Satungtung bisa ngarenghap keneh mah, satungtung kumelendang di alam dunya keneh mah, nyiar ilmu teh tetep wajib hukumna. Teu kahalangan ku anggang, teu kagok ku geus kolot, teu kaganggu ku umur. Najan geus aki-aki anu geus bengkung oge, ngulik elmuna tetep wajib. Nya gancangna ieu carita. Menang mangsa 3 tahun kewesasa bubuara di lembur Cidadap di basisir Laut Kidul daerah Pelabuhan Ratu. Nya tidinya amitan kasarerea yen rek nuluykeun lalampahanana ngajugjug cenaka Gunung Karang nu ayana teh di wewengkon Pandeglang Banten. Bral miang dijajabkeun ku urang lembur Cidadap nepikeun ka sisi jalan. Munikeun tangaleut anu mileuleyankeun teh, ngantai anu ngajajabkeun teh. Kabeh-kabeh ngarasa nineung, sungkan paanggang hoream paturai. Lamun bisa mah hayang tuluy we babarengan. Ngan rokaya, kieu sesa atuh panjang keneh lalakona. Atuh eueuh nu bisa nahan, yuwati pangdoa we nu marangan kieu sesa. Anu miang muru ka Gunung Karang. Cag urang tunda lalampahanana kieu sesa. Ayeuna urang ganti carita nyelang heula nuluykeun lalampahan Nyi Mayang Setra. Anu geus keuna ku Supata jadi kelong bodas teh. Anu estuning pikasieun. Harita teh Nyi Mayang Setra sabada di Supata ku kieu sesa teh. Terus hiber ka Jomantara bari jeung ceurik jejeritan nyeri hate ku eta kajadian. Angin ngaguruh marengan Nyi Mayang Setra, sorasa satuan leuweung nepikeun ka ngageder atuh patembalan. Maung-maung pating galaur bagong pating sargor, monyet surili jeung lutung atuh teu jempe-jempe. Kitu deui rupa-rupa makhluk menikeun kagandeng mapag kelong bodas anu baris datang. Angin ngaguruh asa kaindi, estuning mata ketir anu ngadenge. Kalayang kelong bodas Nyi Roro turun ka tangga alas. Cileung atuh kadatang ka kayu anu pangbadagna. Enteupna tina dahan cimunuk bari jeung carinakdak, sedih anu teu aya papadana. Sora cerikna Nyi Mayang Setra anu geus jadi kelong bodas, geus ngagandengan ka sapamisining leuweung. Perbawana estuning mata keueung matak sieun. Tapi wanci nyapi alatan mangsa misah. Cag parpamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha lajenganana? Insyaallah urang Bandungan bagian anu ka 48 nya. Hatur nuhun kumaha perhatosanana urang kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.